Bismillahirrahmanirrahim. Qala mu'allifu rahimahullahu ta'ala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Dina maqalah nomor ke-17 katampi ti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Aya 5 nu kudu dijaga ku urang sadayana. Anu eta ketika kurang dijaga maka bakal disalametkeun ku Allah tina 5 perkara. Hiji, tuhsinu asroro, sing pinter nyumputkeun rahasia. Ari rahasia teh lain jeung kasalametan diri, jeung nyalametkeun pilara batur ti diri urang ogen eta kudu dirahasiakeun. Sapertos al-musararatu tahfadul umur, cariosan anu lalawonan anu ketika batur teu kudu apal. Lamun ayeuna urang ningali di gigireun nu harewosan ulah anjog mudag naroskeun naon eta nu diaroskeun dieu ulah cengos kana goib batur teh. Naon bahasa Blokena mah? Kepo. Bari kahade di tempat anu modekeun kieu teh makruh haharewosan teh. Kade bisi cek anu gigireun teh aya suudon bawa-bawa keur ngarewosan ngomongkeun urang. Kan eta. Kudu hati-hati. Tahfadul umurul maktumata. Tina cariosan anu diharewoskeun pakit manul asror ari nyumputkeun rahasia. Eta aqwa leuwih pohara asbabin najahi kana jadi aba asbabna keselamatan. Rahasia mana? Rahasia-rahasia anu sekira-kira eta rahasia teh bisa nyalametkeun. Termasuk kahade boga pamaksudan anu ketika batur teh supaya nu kieu. Jang urang isuk rek meuli mobil Pajero. Bisi kadengeun ku jelema nu hasud eta pamaksudan bisa wae diganggu teteh. Ta rahasia-rahasia gitu teh sok loba teteh. Saur Kanjeng Nabi dia istainu ala hajatin bikit manin, saralametkeun pamaksudan anjeun ku nyumputkeun ti jalma anu sok bitaan gitu. Leuheung bitaan paloba ditambahan ku hasud, ku iri. Aya babaturan ngaharewes aing boga awewe na geulis ya. Kadengeun tah kudu keheuleuh ka sieu teh kan ngarewas. Sawena disikat ku aing. Layanan tanah makan lautannya. Toh, fa inna kulla dinikmatin dengekeun. Ari setiap jalma nu boga kabunga, jalma nu boga nikmat eta teh mahsudun sok dihasudan. Sok dihasudan. Nu matak sakira-kira boga kanikmatan mah ulah goje hareupeun jelema nu iri gitu. Komo nu bitaan gitu. Katampi ti Jabir bin Abdillah anin Nabi katampi ti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengekeun ida hadasa rajula al hadisa awas di mana aya hiji pamegat nuju nyarios terus eta cariosanana teh
bisa dirahasiakan secara kelompok atanapi secara personiti, individu, infirodia. Di mana-mana lamun geus kitu terus urang teh init, maka sahaja nu ngadenge omongan eta pahia amanatun mawa amanah. Tekenging disaurkeun nya ieu teh geus. Lamun aya nu nanyakeun maksa bari mere 1,5 miliar tong bocor eta teh. Nu akhirna jadi konsumsi publik, Pak. Termasuk ka awewe tah, WA salaki tong dibukaan. Nambahan masalah sih teh. Gitu deh mandi. Mai. Awas. Tina cariosan-cariosan ieu. Sakira-kira lamun teu tiasa nerangkeun, teu tiasa ngajelaskeun, teu kenging waka diwaler ku urang. Cana ka tempat di mana pembicaraan itu diangkat. Sepertos ayeuna gas melon eueuh cenah gitu. Si kami galau hampir bangkar jadi ecerangan. Tos ketika aya rahasia-rahasia eta kade, ketika cengkat termasuk kade ieu dina ilmu anu keur diaji ku urang lah sakira-kira canya bisa nyampekeun mah ulah waka bisa diamen. Ujug-ujug batur karena tempatnya nyebut sesat we. Eta teh sia nu sesat. Ulah. Nya sapertos kieu di Mulyasari kan kakara aya ieu ya. Nyeungeut naon? Bohor. Wah, di Sejang Hadad cenah nyeungeut mencan. Aliran sesat. Coba buka atuh kitabna tina Ajaibil Makhlukot kan aya. Ngara teu barau kesang. Engke sing saha bae jaman nu pinter nutupkeun amanah jeung rahasia batur. Ulah diameng kade. Man sataro dengekeun aurata akhihil muslim saja manu pinter nutupan aib seseorang, maka engke satarallah ku Allah isuk bakal ditutupan aibna di akhirat. Kade euy amal loba rahasia itu ieu tong baru nu jauh lah jeung pamajikan we tara aing mah tara wani nanyakeun ngaleos aing mah pitunuh naon dawa mangpaatna sugan ayeuna ngocorkeun rahasia batur matak nambahan beunghat teu kudu lah keun jeung maranehanana eta mah urang teu kudu pipiluh ngaintervensi nan sing pinter we kade ketika terikat ku iman jeung ku Islam sing pinter nutupan kaebanana daroda ieu mah nya aya nu keur kieu video upload tah eta nu nguploadna ke di akhiratna ditonton eta teh ku miliaran jelema siapa belum tah awas satarallah auratahu yaumal qiyamah. Naudzubillah leuheung ditinggali ku urang Indonesia 240 juta pal baisuk di akhirat di zaman Nabi Adam nepikeun ka engke kiamat narongton panira tina lantaran naon nyebarkeun rahasia dulur urang tos serepet mereka si ibu teh pajikan uing kan awewe nya sok loba dedengnya nari awewe mah ayah saurna anu tiba heula aing mah ngadenge eta geuning aya teu ngobrol nanaonan kan gitu ngan sakira-kira lamun datang ngajakeun madarat pisan baru li islah jeung kamaslahatan ka urang mah ulah lah
sedengkeun lamun jelema nu sok ngocorkeun rahasia-rahasia teh panggede-gedena hianat antu hadisa akhoka hadisan huwalaka bihi musaddiqun wa anta lahu bihi katibun. Contoh, ketika ayah membicarakan rahasia ka Mang Ai, bali Mang Ai teh ku teh dipercaya, kepercayaan dihianati ku Mang Ai ku membicarakan eta rahasia ka orang lain. Tak tahu bahaya. Kadang di sisi lainnya jika bertolak belakang jeung amar ma'ruf nahi munkarnya, di sisi lain kudu dicaram, di sisi lain jadi rahasiana. Gitu. Wa antalabu bihi kadibun. Bari anjeun teh kana cariosanana ngabohongkeun. Termasuk kahade panggede-gedena hianat jelema teh ketika dipapatahan ku Al-Qur'an, hakikat nati Allah, syariat nati ulama, belah ditunati Rasul, disampaikan ku guru-guru urang, ari pek teh ngabohongkeun kan disampaikan ku eta ulama. Tak balikna teh urang teh eta teh kaburobaktan. Dosa gede teh. Termasuk kahade lamun boga kanikmatan ulah goje hareupeun jelema nu sok kapilaraan. Rahasiakeun atos. Api-api teu bungah lah gitu. Beungeut teh sing mineng dagang kasedih ngaraloba nepi ka nyaha. Ya kan ari nincakna jeung jelema anu kapilaraan bari kasinggungan gitu. Pas make baju anyar hargana 2 juta, tinggali merek teh kana panon batu. Aipek teh cek nu katingali teh ngabibita ka aing rasakeun sia. Aipek di dina poyanana diduruk Pak. Tuh bisa wae. Gitu. Fa inna kulladzi nikmatin mahsudun, setiap zaman nu boga kanikmatan masuk dihasudan. Ya wajar ngan urang ulah malik deui asa aing. Kon ulah dihasudan deui. Anggur mah da kieu lah nu boga kanikmatan dihasudan ku jelema lain kadon eueuh nikmatna teh kadon nambah. Cok. Mun ulah ieu mah urang beli motor dihasudan. Alah ku aing mau beli mobil isuk mah kagok sia paeh cenah. Efek teh isuk nanti digerung-gerung hareupeun imana teh Pak. Ulah kitu eta mah. Jadi pepeujeuh sing pinter ngajaga rahasia. Kade, punten-punten ieu mah. Tong dibejakeun ka pamajikan nya. Termasuk rahasia pribadi. Pamajikan bakal cerai euy. Da bener liat. Belah dieuna ngeusan. Coba bakal jadi orang lain deui, palebah ayeuna geus jadi orang lain deui, rahasia urang dibabarkeun ka itu ka dieu, wirang sia tah. Komo ayeuna keur usul media naon ieu? Ya. Kadanya sing palinter nyumputkeun rahasia. Termasuk pada bisi boga kabunga, boga kanikmatan. Mending kene lempeng we urang. Ngan lamun erek ogen sampaikeunana ka jelema anu sakira-kira geus dipercaya ku urang gitu. Hiji eta teh saurna teh asbabun najah bisa nganterkeun kana kesuksesan kasalametan pamaksudan urang. Kan bisa kieu ya. Punten ieu teh lain berbicara suudon atau gimana. Kanjeng Nabi teh miwarang kana isarah ieu teh supados anu hasud
teu namahan hasudna. Da gitulah. Lamun bogana naon teh sing pinter we gitulah. Termasuk kana rahasia-rahasia asror-asror. Cek si kami teh contoh abi boga pamajikan ya ari teh dina hate abi bogo ka awewe nu sejen rada hanif setik lah. Apakah itu rahasia, apakah pembohongan, apa harus disampaikan? Tingali memang paat maslahat mat darat ngan lamun awewe geus jadi Siti Khadijah bejakeun da moal edan-edan teuing keun ulah yang jam we dina hatena pika kapae gitu. Hiji, dua wasodaqatu sareng ari sodakoh barang pasihan kabatur hukumna sunah eta teh tuhasinu al amwala matak ngajaga kana terus tambahna harta. Beda jeung nu koret. Lamun nu koret mah biasana sok mineng kadatangan bangsa. Da ku Allah teh diketrukeun atuh. Tuh paul. Pirasat bangsa teh dibabarikeun ka dinya naon sababna dipenta zakat hese, dipenta gotong royong kebersamaan sosial di masyarakat hese kumaha we carana. Nu matak lamun ayeuna urang hayang kajaga harta urang jaga ku sodakoh. Cek matematika mah boga duit 10.000 dibikeun 2.000 teh ngurangan. Tapi cek matematika Allah mah teu kitu. Bisa jadi tina 10.000 teh jadi 100.000. Aya contohna, aya. Naik angkot ibu-ibu kebeneran duitnya beak hari ongkos 5.000 kurang 2.000 perak tinggalikeun. Aya budak balik ngamen tinggalikeun balik ngamen ibu wios ku abi ditambahan deui bere 2.000 sodako kan eta nu menang ngamen menang 100.000 ngurangan teu tinggal sabaraha 88.000 cek matematika aipek teh naha tuhassinul amwal. Begitu anjeunna pindah ka terminal nu sejen ngamen deui eta si ibu-ibu babarengan jeung salakina nu datang ti Sumatera tos usaha jaba mawa emas. Pok cek salaki pamajikanana, "Kang, tuh abdi basa eta kasalametkeun syariatna mah ku 2.000 perak bisa balik teh." Da balanja duit tinyasa tinggal 3.000 kurang 2.000 kusaha tuku itu dipanggil Pak. Nu akhirna salakina langsung nyabut tina loketna 2 juta. Sok keur nyabaan. Asa moalnya. Geuning kitu da tukang ngamen mere 2.000 na teu boga tategenan rek digantian deui. Da eta mah hak prerogatif Allah. Urang mah lain. Aing teh sodako. Aya geus. Di daguan teh los eueuh tah. Nu akhirna popolongoan irupna teh kana daguan sodako batur. Goblok. Capek teh. Ari ngadaguan mah kudu disaha. Ya Allah, jelema pan terbatas atuh. Terbatas. Tak ada jebakan Batman teh. Eta satos masihan tunun sarang euy ka. Eta abi torojo anu masihan sakaru nganu kaakeun mah amis nu kabi mah hasil.
samemeh maneh mere ka urang ogen punten tan jiji kodi mah geus nulis maneh teh asbab musababna adatiah mere heula ka aing ngan ku Allah dipending isuk datangna kadinya heula atuh ulah kana amal urang era naon yang ngira dia tuh ragrag ya dit tak gitu isin atuh jadi orang mah gitu tah datan gitu mah teu kudu pantah tuhasinul amwal mana contohna tuhasinu teh kedua aya jami nu dipasihan nu masihan da kabeneran nu dipasihan teh preman ieu mah preman watos nu teu sieunneun ku eta teu gede mere nagen kur 5.000 perak ewang rokok sabungkus jarum coklat palebah poe isukna deui eta nu mere erek dicopet katingalieun ku nu pernah dibere tadi da tanpa diperintah eta ku Allah digerakkeun ku asbab kabageran 5.000 nu ikhlas broyok teh ayo gebug nu rek nyopet teh si ibu-ibu teh kunaon eta ditareungeuran biar rek nyopet ibu atuh make di eta pan ibu kamari nyalametkeun ka abdi abdi oge berhak nyalametkeun ibu ti Allah hakikatna ngan ulah balik ayeuna ka dieu ngarah teh dicopet rek barang bere weh beak sia teh perluna tuhasinu teh kitu jadi teu kenging ditatageunkeun ka makhluk sapertos urang we ka bojonya pasang barang bere ka bojo pancek bojo teh kakangku sing sehat aduh aya nu moyok teh pangeedana we teh tah nah pametikan aing ge kasurupan ieu teh eta teh ku 200.000 euy tuhasinul amwal tuh so da urang mah ibager mah insyaallah waruhiya an Abi Darda qala Rasulullah ma min yaumin gorobat fihi syamsu illa wa malakani yunadiani aya 2 malaikat nu ngadoa isuk-isuk Allahumma a'tini munfiqon khalafah ya Allah nu parantos masihan salaki ka pamajikan nu mata lamun aya salaki cilaka wae kade koret eta teh kunaon aing dagang bangkar wae da sia mah pake slot goblok ka pamajikan ke nu pugu ieu mah boga duit 1 juta ditanya mana atos ragram duh di mana ieu ai PT kana PL karaoke ari ka awewe mere 70.000 ari ka artis dangdut 15 ribuan satunggal jam Allah mun pikan hal apa kade salaki ka pamajikan inung bapak kanu jadi anak eta teh kade agnia ka yatim piatu ka fakir miskin hal apa demi Allah moal aya jelema nu sok sedekah bari ikhlas ku Allah dianterkeun deui jadi sangsara demi Allah moal aya nama ku koret ku ngabohong ku dosa ai peti cek malaikat ya Rob ieu si bapa anu geus mere sodako ka pamajikanana torojol budak SMU SMP SD rek sarakola nyarabut tina pesak teh nu hiji 50.000 nu hiji 30.000 nu hiji 20.000 ari pek teh ini budak bari pinuh kapungah cek budak teh dina hate sehatkeun ibu Rama abdi ya Rob ari pek teh digerakkeun ku Gusti Allah teh eta orang sekitarna seuna mulia naon barangna kan bisa kitu tina doa sa doa nu dipikanya urang
Ya mah puntennya kanu nguseup tah. Entah urang lain naon ya urang gitu tah. Punten. Sing mana tihang mik teh gede. Ari pamajikan dibere 10.000, ari eupan 75.000. Jadi hormat keneh jaer sia jeung pamajikan. Maksud teh utamaikeun heula anu wajib lah. Utamikeun heula anu wajib. Ulah sampaikan ditinggalkeun anu pokok. Nyi dahar jeung naon? Kanaren. Salakina mah keur kroto. Enom. Kueh naon? Joya gitu ya. Halus eta ieu. Pamajikan mah kelak garing geuna teh. Cingeung. Omean. Engkena kieu bisi kadoakeun ku malaikat. Mumsikan Gusti ruk sakartana. Lauk teu meunang jejer leungit pamajikan begung. Awas salaki ka pamajikan cenah dah. Kadua ka anak, terus ka karyawan ka bawahan. Ya. Ieu teh aya tah. Geus aya. Jadi lamun ayeuna urang dibayar, dunungan mayar bener tah. Komukan cek hadis dengan samemeh garing naonana? Kesang. Itu malaikat langsung ka Gusti Allah unjukkan Gusti. Haneutkeun deui itu, ramekeun deui usahana. Gitu. Matak as-shadaqatu tuhassinul amwal. Ku sodaqah teh bakal ngajaga harta. Seueur dina Quran teh aya nu ku sodaqah, aya nu ku taqwa, aya nu ku akhlak, aya nu ku sodaqah ku ilmu. Seueur tuhassinul amwal. Pa amaman atau wataqwa sodaqah bil husna pasanuyas. Ku eta geus jelas. Sing sabae jalma anu sodaqah, sing sabae jalma anu taqwa, sing sabae jalma anu daek barang bere bil husna kalawan alus. Dina hartos halus teh kieu, hiji singkerna Allah, kadua ulah karena hayang dibere deui. Modekeun maneh ngamahugi ka awewe hayang tamaheun bogoh, bohong ade. Dengekeun geus ya. Bohong. Torojo we nu leuwih gede mah merena robah moal. Robah. Tah kudunya mah kitu. Peke cek awe teh aing mah aing teh. Tah bisa robah di hari ku eta mah da moal. Coba pemikiran Allah. Kok kenapa amat gak seperti orang lain mah ngasih coklat, ngasih anu. Kalau barang kasih ke Neng berarti cendet akan Neng teh berarti bohong. Karena mengharapkan kembalian dari Neng. Hari air dia barang pasianat, engke we tos akad. Halal pugu. Kesel geuning, putus we anya. Ai awal lalakina geus rada kuat yeuna na. Jor. Oh, sekali itu. Papuka teh langsung ulang-ulang. Kade pasanuya sirhulil dipermudah ku Allah. Demi Allah dipermudah. Ai urang masuk ge. Anjing sabatang deui lah. Seolah-olah isungna teh asa moal uduh deui gitu.
mineng siata kasianan kitu tapi anger we. Leung udud, pala batu bisa usik di bibir sih. Sing nepikeun kadinya atuh. Saur Ibnu Abbas man aqtopi ma umiro tinggalkeun sahaja ma anu mere kana hiji perkara umiro wa taqopi ma hadara wa sadaqo bil kholafi min itoihi tuh efektif ge saur Ibnu Abbas mah dina tafsiran eta teh sahaja ma anu barang bere langsung malaikat nyaksi nyuhunkeun ka Gusti Allah ari efektif Gusti Allah teh jatah tahun 2025 teh si eta teh bakal menang kur 20 juta. Aipek dicek Allah teh malaikat yamhullahu mayasa pupus ganti ku 100 kali lipat anu geus ditulis. Tah. Dan untung itu bisa noong urang ka ditu. Matak saur wali-wali Allah mah sing pinter mupus cenah takdir goreng ku amal hade. Kan ya aduh gitu ya. Allati tuaddi ila rohati. Bahkan kieu cenah. Jelema anu geus cicing ku Allah bakal dibere gaganti nu sabenerna. Malah mun teu barang bere teh sok ulah kesah teu betah. Tos dugi kadinya gitu. Ayo urang mah mun eueuh nu menta betah teh. Kade. Jadi nu bisa ngajaga harta teh nyata kuso sok sodako mah hiji ka akrobin heula nya. Ulah ai ka batur bager ka pamajikan henteu. Bojo we heula nya daripada KPL mah. Daripada kana judi slot mah mending ka pamajikan pugu-pugu barokah ku pamajikan mah tuh insyaallah kana bang emokeun deui. Ah beuki goblok gitu. Sok matak sing jadi naon muhasabah sing bisa ngoreksi diri tah. Bisa jadi orang teh barang bere loba anu tepat cek Allah. Cenah jang da dibikeun ka anak mah dengan cenah kana dipake main game. Ya, lamun diibaratkeun budak teu judi kur main ulin di ieu mah daripada liwar bari mamabokan mah kitu. Dua tah. Hiji sing pinter ngajaga rahasi, dua sing bister ngajaga har kunaon ku sodako.